Pan iya asal kebon bapak aing mah yeuh. Mun teu salah mah yeuh. Iya rupana yeuh. Apa bener ieu kebon bapak aing? Sakaruru aing ngasengon ge. Apa bener kitunya ieu? Bapak aing yeuh. Karuru amat sengon ge aing asana. Kumaha ngasuhna kitulah teu begugeun bangunna. Aing mah. Rohal ajim ieu tangkal cauna ge meuniki babeh kumaha sih melak cau teh meuniki ieu aing Benang sia wis. aing rewas geus digebah tolol meni rewas aing Ampur aing wis heureuy bieu mah. tolon semang rewas aing aing capek nanjak Rekam sia wis deh. nek we neng si Joni Saru aing rekam si Jon. ya orang manggil kitu yuk Ayo, kos lulus kitu tuh lah. pan capek aing geus nanjak Langsung ayo dah. ayo coba ngagebah deui Atuh muat kagebah saha. ayo Geus ya. pandes ya Itu si Jon Dev tuh wis. oh itu tuh Kena Jon oi siapa batur mate malan aing geus masih betol. rewas aing kenal ras Jon nong kebon aing biasa ieu Sama kebon ditoong. babeh aing keur eueuh ku urang karulu ditoong kubu aing kieu aneh ieu kau cek aing ka Ramarontok kitu ngadeng mah kamari ku bapak aing disuruh bu koreng encan ieu aing aduh Kitu mah. Bayangkeun. ieu sia ti mana menang ieu si Ciwi Nang mang di jalan. aing digebah Saya digebah. digebah aing kuning ngesang Bok sak di. yo pagaweanna Bok sak di. Bagus ke bawah gebah. Mana kos nu capek teh deh ku aing laga ieu si wis. si Among kemana si Among cenah Cenah aja eta budak teh ka mana bawa. aing Aing leuseuh dicanam ieu. poso-poe ayeuna. aing leuseuh ieu rasana meuli cai tah budak tah Geuseuh aya mah. boga deui sia Boga-boga duit tempo aing di ngalumuk nek di kebon wae. sia boga duit Heuh teu boga. aing doang nu boga duit meureunnan Sia boga balik. Pasti sia mah. 1000 Geus pasti. Aing 1000 mah kana naon. lumayan Menang permen paling keduanya. Hiji ewang sia ulah diberes sama aing doang duaan. sia duaan duitna nu saha Mesti Ya ya. wis. aing meuli permen dua dikasihakeun hiji ewang aing teh kudu ngadahar Kudu sia mah. sia nu untung apa aing nu untung Sia Sia untung untung, gede. sia aing untung untung mah Nah kan budak tarolol. Eta baru budak ta. Magelo sia pantesan sia kebon cau aing keur makaruru Santai Jon santai. santai enak Mungkin cai aduh tah. Ayo. Keun. Yo. Ya bere tanah bear ya Buru atuh. raunan santai sudah adat Gede adat. yo meuli cai opat jeung mana opatan hiji dua tilu opat ya meuli Tilu? cai opat kita oh meuli opat Tilu. hijina gopean tuh jadi napas opat hiji dua tilu opat jeung mana kan opatan jadi meuli caina opat tah kita opat tah ya Beli cai na tilu. opat hiji dua tilu opat hitung ku sia baraha jelema coba Hitung 2 tilu 4. oh jadi opat meuli caina jadi Tilu. coba uruskeun ye budak ye Hitung ku sia atuh tuh. hitung aya baraha jelema aya baraha ieu Hiji 2 tilu 4. jadi meuli caina Tilu. sia hayang nginum moe Hayang. kitu sia mah coba hitung bener coba sing bener Bener hitung. ngitung geus bener. Hiji 2 tilu 4. jadi meuli caina baraha Tilu. Cehera. Kon aing cai nu amis jadi 4. alah kabeukeun Geus ka itu. geus kitu bego Si bego. nah Gila amat tak budak meuli cai teh ah. jelema lelet katamu Pang boyo. Nah, eta geuning dah. yo tah Lila amat gila sia warung doang aus Aing ieu. is jadi 5 pan aing tadi cek aing 4 jadi aing 9 Aing amis mah tadi. Jadi 4. Duit tadi bara duit deh. pan duitnya tadi aing mere kasih 2.000 kan itu dina gopean kurang jadi 5 sih ya eta. Nang nyokot. gimana nyahoy Itu ka jero urang baik deui tuh. Di luar ka jero. geus jeung aing deh ieu Aing sia eta tangin pan aing amis.
Iya ge amis. Teuing aing ieu lah aing geus tah itu ka sanang kejang aing bos mah. Oh. Nah, lumayan minum aing tadi aus dak sama yang minum. Coba panas di kebun mah. Sedotan aja mana ya? Amis sih mah. Kebayang. Iya. Astagfirullah. Ih mah beda rasanya. Merah mah enak. Hari kesan teh mah. Tapi aing mau Astagfirullah. Beakeun. Si among licik. Si mah kalakuana kieu wae nya tibah heula nya teu barubah. Jelema licik. Kumaha gusur lah aing mah kitu mah gusur dah. Tadi cukuna ieu aja sia digusur sak wae. Cok cari cing. Ayo, rejang yuk. Ayo, rejang, angkat, yuk. Ayo. Si among. Bangsat si amri.